Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dan malam untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh dunia, khususnya Pasundaan. Abi tegas lila tuh ngonten tanya, karena emang ada kesibukan yang lain yang tidak bisa ditunda-tunda gitu. Ya pokoknya gitu lah. Tak yang selami jadi abi teh di dia teh ngonten teh nanti bade GNI deui nya moal ngeprank, da soalna keluar berbahaya enaknya ulah tah. Abi teh ayeuna teh erek bertanya-tanya Kak. Jadi si emang ieu teh carana baheulana ieu mah nya. Baheulana si emang ieu teh cenah wah sok maling. maling. Ngaku manehna ge nya maling hayam gitu pokona mah. Ah Kak gelut wae. Pengalamanna pokona mah poek tapi si emang ieu enak geus Bisa berubah lah intina mah. geus bertobat gitu tah guys. Tah jadi urang ayeuna rek bertanya-tanya supaya teu diturutan ku maraneh tah hal eta teh salah guys gitu. Ulah maneh nepikeun ka kitu teh. Tah era kasih Mang ieu rek nanya ieu. Mang saha ieu erek nama asli nama samaran? Nama asli apa nama samaran? Nama samaran lebih baik lah. Tapi dia kemarin kan ngeloban nama samaran. Oke Mang siap lah pokoknya. Nama samaran geus bae Mang Abdul. 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 Kieu Mang Abdul, saya rek nanya ya, Mang Abdul teh. Nah bet mimiti erek maling urang, nah bet bisa tah gitu, bet bisa maksudna kieu aya pikiran kadinya lain paling ieu bawa HP, bawa naon tah kitu. Kieu mang jadi kumaha teh gitu. Lamun ceuk hatena pas, itu teh palingeun HP misalna kan. Tapi lebih enak wah jam saanu tuh bakal eueuh gitu kan, eueuh saha yang diambil langsung gitu. Kan lebih parah kemarin pas ngambil HP teh hampir digebugan. Untung dia bisa nyamar diri gitu. Tapi nggak kain maksudnya, ya Mang Abdul ya ayeuna jadinya. Mang Abdul naha bet kapikiran gitu hayang. Kan eta teh diulahkeun ku agama teh sok. Naha bet maling gitu tah. Kan kahiji Allah enak ke Covid kieu usaha kan hese Gitu. Atuh ulah menyangkut paut kan. Itu kan setidaknya anak pemajikan di dia gitu mang punten ya. Bakal nyari dipere makan naon lah intina mah. Enak pemerintah kumaha ningan. Segala di covid Sedangkan jadi meureun Mang Abdul teh terpaksa begitu. terpaksa lah intina mah. Da sebenarnya mah hayang teh hayang gitu mang teh. Oh, heeh. Tapi eta teh geus eureun ayeuna mah Amang teh. Alhamdulillah eureun sakapeung mang. Ya guys, ulahnya gitu. Ulah sanda ieu mah tapi alhamdulillah mang. Ya mah rada heureuyaan asa eueuh gitu. Alhamdulillah ya nama sampai berpikir deui itu piraku anak pemajikan di dieu teh dek di paraban we duit haram gitulah intina mah geus we cukup ti dieu nya punten ieu para korban. Duh kayak jira para korban anu kaduana punten ieu ka naon namina teh subscriber Mang Dio punten gitu lah. Subscriber abi mah santuy, naon wae ditonton yang penting positif. Nah, gitu. Jadi urang teh kieu guys, kudu apal poe, kudu apal caang gitu. Ketika urang geus apal poe, tah urang teh bakal cicing teh dinu caang, we da geus apal eta teh poe ulah tah kitu nya. Ya gitu. Gitu intina mah tah. Tah tulisan ieu ya cikan sabaraha korban tah cikan lamun bada meureun teh kahitungnya tapi si anu kahitungna gitu. Anu lebih parah mah paling anu kakorbanan gede teh kudu dia kapalingan gede gitu mah. Kurang lebih 130 kampung 130 orang dari 5 kampung gitu mang sakitulah intina mah. Heueuh teu beunang-beunang eta teh. Alhamdulillah pernah beunang sekali di kampung. Emang mang urang tiba heula wani cuka-cokot barang batur gitu. Kan urang tiba heula teu wani naon nyokot kabogo batur apa awe babaturan. Mantap. Halus. Jadi emang gitu guys, urang teh wani gitu kana barang batur mah. Ngan meureun si Mang mah ieu teh encan pernah gitu nikung awe baturan istilahna mah gitu nya. Nah bener. Percuma lah enak nikung awe baturan, sedangkan di ruangan nu lain loba awe lah nu leuwih ti babaturan. Tapi alhamdulillah teh meureun Mang Abdul teh ayeuna teh geus eureun dina kegilaan eta teh. Alhamdulillah. Eureun gitu. Eureun eta mah.
Tah, kieu rek nanya deui ya Mang Abdul. Jadi kieu ya. Mang Abdul teh ayeuna teh boga pamajikan kan? Alhamdulillah. Budak geus sabaraha teh budak? Nah, budak teh karek aya 2 mang mentak Dieu sajodoh. sajodoh lah awe hiji laki hiji gitu. Makanya na dek eureun gitu tina hal-hal anu mendang didorakaeun lah intina mah. Hayang belajar bertobat gitu. Hayang ngedidik anak pamajikan teh nu bener ayeuna mah gitu. Jadi lur ampura di dieu. Ya emang jadi motivasi lur. Jadi hidup itu tidak seterusnya goreng patut moal urang lur. Pasti ada perubahan. Perubahan lah. Tapi perubahan teh aya dua, aya nu meunang ngajulungkeun batur, aya dengan sadar dirinya sendiri seperti Mang Abdul ieu. Alus tah. Intina mah ulah wani nyokot hak bukan milik sendiri lah. Anu geus kaalaman ku Mang Abdul ieu goreng sebenarnya mah. Jadi ulah Mang Abdul mah geus henteu. Alhamdulillah lah. Tah anu paling parahna marane bisi osong suka cokot, naon suka cokot awe batur. Apalagi baturan, baturan goreng pisan ya tuh. Tah kieu Mang Abdul. Anu salanjutna yeuh. Ari Mang Abdul teh yeuh salian titu pernah mau eta barang gede motor kumaha nya tapi geus diberesan kabeh kitu geus aya mah henteu terus Mang Abdul teh menuju ke jalan baik tah. Mang Abdul basa keur kapanggih tak ku batur teh. Oh ku si anu dicokot ari Mang Abdul teh gentar teu, sieun teu atau kumaha? Ya ari kasieun mah pasti aya mah karena urang ngalakukeun kesalahan pasti aya boga kasieun gitu mah. Cuman da lamun ngalakukeun urang misalnya nyokot awewe baturan, nah eta mah pasti kudu lebih gentar mah. Soalnya orang harga diri sebagai lelaki di mana gitu dah. Eta mah lamun ka awewe cenah deh. Bener. Tapi pernah galau teh ku awewe. Ari ku awewe mah ya namanya manusiawi pastilah ngalaman gitu nu galau, senang, bahagia, apa kumaha pasti ngalaman mang. Nah, soalnya kita juga sarua lah walaupun dulunya aku suram tapi punyalah pengalaman sedikit ku awewe mah ngeurewe leuleus kitu. Edek jelema dangukeun ya ieu para ieu. Punten ya dangukeun cenah. Edek sajago kumaha, edek saganteng kumaha, edek loba duit kumaha. Tapi keukeuh masalah awewe mah urang mah sebagai ieu masalah awewe mah suram. Tapi benar sih Mang, emang sih kumahanya jadi sajagona urang maksudna lain jagonya da jelema mah jago maksudna tara ceurik atau kumaha. Ku awewe mah heuh anger sih. Leuleus gitu ka awewe mah guys emang. Tapi Mang Abdul kieu ya. Aya Mang Abdul mah kan geus boga pamajikan gitu nya. Ibaratna geus boga budak dua lah abi mah kan jiwa-jiwa bujangan gitu jadi ku zaman ayeuna ieu awewe jadi istilahna mah awewe teh mencari yang good looking gitu Good looking ya. Jadi soalnya urang bisa berbicara kieu soalnya kieu guys. Saya pribadi ya Adio pernah gitunya ngaheureyan ka awewe kitu teh apaleun Adio ngan ku Adio tadi cetek kieu ari tipikal neng teh hoyongna teh anu kumaha cek abi teh cek abi teh ngajawab abi mah cenah mah jujur teh mun apek hoyong anu bodas anu kasep anu loba duit anu ya istilahna mah dalit dut lah bakal itu seolah-olah eta teh bakal kenging mental gitu ka pamujitna teh pasti kitu deui keun awewe geus teh ibaratna mah nya dahar teh mau dahar kasep moal. Wow, yakin wow. Juga mana teh ieu geus kawin jeung nu kasep. Kumaha lamun nu kasep teh kedua gawe kitu nya. Heug mana teh lapar diletakan kasepna wareg moal. Jadi intina mah carilah yang good rekening daripada yang good looking. Bener bisa bang. bener mantap. Ya gitu guys, jadi intinya mah ya maksudnya emang beda prinsip masing-masing cuman eta mah menurut Adio gitu teh. Tapi menurut Mang kumaha tah? Ya sebenarnya bener oge sih, udah ganteng mah, temandang lah, bener ganteng, itu geus rumah tangga mah, anu dicari teh, ya tah, duit, duit, kemaraban anak pemajikan gitu. Guys, jadi ya istilah namanya boleh lah orang ngikutin zaman gaul ibaratna mah hayang lalaki teh nu kieu yeuh lalaki hayang awewe teh nu kieu ya boleh cuman jangan keterlaluan jangan terlalu ambisi dan ya, sampai melukai hati orang lain ya gitu. Urang teh hayang nu bodas kumaha mun anu ngomong teh anu hideung benar atuh nyeri hateun pastilah urang teh hayang anu loba duit kumaha anu nyarita teh jelema biasa gitu nya kere nyeri hateun nah gitu kan. Jadi urang teh kudu ibaratna mah menyeimbangi gitu ngaca oge ngaca diri urang kumaha gitu tah soalna hidup mah sinkron guys
ketika misalkan orang jahat batur ge bakal jahat, ketika orang hayangna anu kitu nah batur ge hayangna anu kitu benar bang, harus bisa. timbal balik ulah salah. Tak itu enak Mang Abdul. Siap. Jadi Mang Abdul teh hatur nuhun tos dongkap di berbagi pengalaman meskipun pengalaman buruk tapi sekarang menjadi pengalaman yang sangat baik dan indah. Jadi tah kabaraya sadayana jadi intina mah di dalam konten kita isina mah hidup itu tidak akan terus gelap dan tidak terus di atas dan di bawah gitu. Tapi pasti aya terangna oge entah eta iraha. Jadi orang teh jangan memojokkan seorang anu wah eta hirup di jalan kieu ulah gitu boteng isuk menjadi ajengan manehna boteng isuk menjadi pengusaha manehna tah kitu nya. Hatur nuhun ka kasumpinganana ka ieu. Ya alhamdulillah Bang abi tos diundang ka dieu di alhamdulillah gitu. Diundang dibayar teu? Ayo dibayar sih. Cuman alhamdulillah berbagi pengalaman. Bayar gitu. Kayak wekeun makan anak acuk mengambil nu abi. Oh siap or. Anu kamari be kan. Benar mantap. Pokona we ku abi diang. Tah kitu guys pokona mah. Mudah-mudahan dina video ieu aya positifna, ambil baikna, piceun gorengna. Sok ku kalian teh di komen-komen gitu. Bertanya-tanya, tulisan penilaian buat ini dan penilaian buat Adio gitu tah nya. Mudah-mudahan kalian semua khususnya subscriber Arudi Adio muhun Adio anu di Garut anu di Bandung anu di mana wae gitu tah mudah-mudahan sing aya dina kaulujengan lancar salam baktos ti Adio mudah-mudahan sadayana urang teh sararehat kumaha kerja amin ya Allah sing sararehat tatara rapi urang teh kudu social distancing jaga jarak kita dah pokokna mah wal awal wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bang. Where the beat go? Oh,